rek itu si Hansip rek calonkeun kubu rek ngalawan dewek ari kurasa mah da moal meunang keukeuh dewek lah ngora keneh terpelajar jaba ieu lemur teh aduh ini baralaki ieu engke mah ku pami dewek jadi kubu malah insyaallah dibersihan moal cegah baralaki ieu da yakin dewek mah bakal menang. Aduh, runtah nih pabalatak kieu deh. Beak suka. Bisa nonton runtahnya. Kertas naon ieu teh? Ai sukan geuning. Tapi juga gambar kieu nya. Itu namanya enggak tapi si gambar ieu nya. Orang tanyakeun gitu ka si Hansip. Teh, ieu urut imah si kubu nih ka baralaki ieu nya. Nowo doma parala. Sia mah. Si kubu ka mana ina laratanana nya. Geus ditewak ku KPBS juga nama. Mah, oh udah susu KPBS. Eta nu sok newakan nu korupkeun naon KPBS naon sih teh? Eta, sia mah ngomong ku baralaki. Kabar imahnya kan Bala-bala, bala-bala. Kurang mah bikeun nya. Kalau urang teu boga imah. Kontrak we jeung kontrak di jalan. Ih, sia mah. Ayo ah. Yuk lah, capek, ayo ah. Semua mesti kemana? Teh, Cip. RT. Iya, pang Baju yo RT. iya pang macakeun ieu cenah. Tuh, gambar. Oh, naon emang itu eta? Yalah ieu mah gambar naon. Wah, lina naon ieu mah gambar. Gambar kitu, Cip. Gambar naon? Gambar jalan. Eta mangge tidinya saha nu ngalungkeun tadi? Teuing sono mican sampah teh sembarang. Gambar ya mah. Ah, eta kenaon mulu ngarit mulungan eta. Runtah tadi di lembur pabalatak Si orang piceun Geus we. kurang dipikeun ieu mah. Ya, mang itu tukeran nu ke ieu teh. Nuhun jah. Heeh, ku Eta eta. Cip. Sok. Ieu peta harta karun. Cigana mah. Harta karun, komandan. Eta harta karun. Kerangan di mana nya euy? Ieu mah di lembur urang tah. Ieu urut imah si kuwu. Ieu imah maneh teh tah nu geus rempak sabelah can diomekeun di ditu aya gambarna. Ieu imah dewek. Ah, daerah-daerah dia ieu mah euy. Eta aya nongeng ini eta berarti. Saya teh nongeng emang naon nongeng. Ah, ieu mah yakin harta karun. Urang teangan, sugan yang ngaroba milik urang. Anu tadina urang sangsara we hancip we, menang harta karun ieu mah. Dijamin leuwih ripuh jiga nu. Geus aya. Ieu mah harta karun asli. Urang teangan. Ih, kenapa polohak-polohok. Hayu atuh. Kami jajowet sia. Harta karun. Pe, komandan ieu harta Ya, karun. heeh. Pakai beja-beja di muka deh. Mending ya wartawan tadi teh euy. Siapa nu sayang di upload teh? Ah. Dina gambar mah siga belah dieu euy. Nya di dieu di nu balak ieu nya euy. Wah. Kudu mawa heula peralatan ieu mah. Belah dieu jiga nama teh eta ieu di dia tuh. Tuh. Ongeng-ongengan di dia teh. Saya ongeng-ongengan mah puyuh. Heula. Nah, ini euy belah mana nya? Itu saha? Nah, nya euy. Mamawan kitu. Naon euy? Selamat siang, Pak Hansip. Selamat siang. Bapak siapa ini? Wartawan. Oh, Wawan. Wartawan, Wawan, saya mah wartawan. Oh, Di tempat gini kayak lagi kepada ngapain ini? bersih-bersih sampah Pak wartawan. Tapi ini saya nemuin ini.
Saya juga kurang ngerti Pak wartawan. Wah. Eta ini. Harta karun Pak wartawan. Trep. Si Wawan. Ih, wartawan TV jadi Kebetulan orang saya lagi setip. meliput nih. Wah. Jadi Bapak-bapak ini kan menemukan harta karun. ya. Saya liput bentar ya, Pak. Wah. Rek tuang jeung siput. Wah, dahar komandan. Siap makan darah. Diliput ngarah urang asup televisi. Sok. Ah, ya. Sing balik sia beungeutna. Oh, ini apa kan? Kalau begitu, terima kasih atas informasinya Pak Hansip. Ya, Saya lanjut bekerja lagi ya. oke, siap. Liput sekitar sini. Wah, Nanti tayangnya di TV ada Siap. besok. malam. ya, siap. Rekana TV orang duaan. Wah, bakal ngetop si gang aktris. Naik televisi. Televisi. Ya, terima kasih Pak Hansip ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Siap mah da bodak atuh da kamana wae ceulina. Puguh teh ngomong nanaon. Aing teh rekana TV jeung sia teh. Ah, Oh. geus enak mah kieu. Sabab ieu mah geus kana TV diberitakeun. Urang buru-buru neangan pacul. Urang isuk keneh isukan. Urang teh angan ieu harta karun. Ngarah besar. Ih, sangat cilinguk. Ayo itu kenang cuma. Iya. Ah, Dahar itu mah tuh. Pendiri tetap di asih, kebenang di papalerakeun. Pendiri tetap di asih, kebenang di Saha itu teh nu memeh teh? Astagfirullahaladzim. mi asih. Papalerkeun suka teh saha? Udah Yeay. Mun asa teh sanggup biasa. sikana naonan. Ya saya kasih usaha nu teh anak. Diharap dirinya. Alhamdulillah. Usaha naon tika? Biasa we kana nyanyi kieu gitaran Pak ngamen. Oh ngamen. Lain mah keur usaha oke keur goreng. Loh, ih hapura. Dijelo-jelo ngobrol ngaramperna. Jelo. Tengah ganggu tah Pak. Bisa Hah? uyak mereka di itu teh mah balik teras. Mending mampir heula ya. Nyumpang heula. Aya kopi. Kan itu gampang barang Oh. siar we kopi mah. Siap Yuk, gitu. kemana tuh lah itu mau remote nah leungit. Oh, nggak Aduh, remote. hasilnya ya. Oke, aduh. Hasilnya udah terpercaya ya remote nah leungit ku budak di coo. Aduh, aslinya aneh mau bolong. Tuh. Yo. Sok aja yo, coba. Marah kena Apa aja, ya, ngobrol tuh. aja. Ini lilo tabulin muka abah. Kita tahu teh. Ohnya apa heula nya Eh, bae. tiga. Oh, astagfirullah. Oh, 3 kilo di dompetnya lepas tuh, ringsek. Ayah wae anak-anakan. Nah, teteh. Batu di radio berita itu tuh. Rame. Film naon ieu ya? Berita lain film. Oh, film Informasi ngarep urang teh pinter loba kanyaho ku benar. radio berita. Heeh. Kayaknya ya berita ya kieu meureun ya. Rame. Dah. Berita abang lah. Ngarah aki-aki ge loba kanyaho. Iya. Sayangnya. Nah. Tuh. Di mana dah mana itu Bang itu? Ieu teh. Teuing lah. Bukan berita itu aya berita. Nah, harta karun cenah teh. Berita hangat. Apa berita hangat? Baheula mah zaman usum koran disebutkeun berita hangat teh berita panas, pada koranna urut bungkus martabak. Oh, Panas. gitu. Nah, kelak. Cing. Uloh. Piye? Naon teh teh? Ieu, ayeuna teh kerang we, fokus lagi. Dia laguan teh kurang. Keur segala. Berita Beunang teh lah supaya loba wawasan ngomong buka kolot. Iya bener.
Kumaha ya bener ya ulah ka bobogoh teh nyok kita mah lain. Berita. Harta karun bohong. Cikal gondrong. Naon eta teh? Maka kolot cetakan kenyemah mah. Cicing. Berita hate di Bungareun, di Kayaeun. Hayang naon jaga. Ayo mah. Tuh. Jeung geulis tukang berita na gede. Wah, eta kan kitu. Ya Allah, ya Rob, Masya Allah. Kalau tong ari ieu. Sakali-kali ini bikin ka bas jajak udah bertumpang. Bukan mah Cika. Ulah terpercaya. Aslina ieu mah. Berita hangat pikeun hareun. Aslina ulah teu satu ulah teu percaya. Lah ora. Tuh, jeung geulis teh tukang berita teh. Yeay. Ya Allah, ya Allah. Pikeun hareun ieu mah. Aduh, dikasih teh. Eta musik heula si Gedeung. Engke da berita mah atuh aya waktuna. Ya Allah ya Rabb. Tuh, hade kieu aslinya ulah teu percaya. Kolot mah butuh ku informasi mah ku berita mah. Nya geus aki-aki, nya geus kolot. Wawasan kudu luas. Bener bibi itu kan lagi pola teh. Oh, yang lagi mah harta karun di mana har? Itu. Anu merek berita anu merek bejana itu si dengan kulis itu. Itu teh hade-hate ka Abah. Nyaah ka Abah. Eta mah karek berita. Atuh. Berita teh beja. Beja ti jelema anu beunang dipercaya. Contohna tadi dieu di televisi. Ayeuna ieu pendaftaran tah tinggal penyanyi. Main loba hadiah geus puguh nyari. Hangke. Jeung artisna ge teh eueuh. Akan kana radio berita artisna ge mah dipecek kitu ge mah aya. Kana radio berita aslina ulah teu percaya. Ieu berarti teh ieu. Lala wara si Cika mah iye. Ya Allah ya Rabb, kiatkeun iman abdi nah ka tangan si gondrong atuh. Kadeung liwat atuh da. Kalau radio berita. Oh. Mulus. Wah. Ya Allah ya Rabb eta mun meunangkeun Abah ieu. Aslina. Mus. Pasti segala kabuli. Anak itu teh bakal segala kabuli. Jika milikan ku Abah ya. Aslina, ieu aslina urang teh satuju. Di Bungareun. Aslina. Itu bener. Itu bah itu bener tapi karek nanya. Ai mangkokna ujang ka mana wae Cikal. Apaan tadi teh? Abah teh ke radio berita, ke radio anu merek beja ka Abah pi aluseun pi Bungareun. Karek nanya eta teh bener. itu. Tuh aya 5 sekali. Urang bisa ngamen dinya Pak. Sok tahu. Ih citing. Ieu teh kungsi ngamen bang di dinya ieu teh ngamen. Dicarikan beli mas itu urang apal ieu. Kulimas eta gulut eta. Anu bujang itu nyingklak tiga sayang ka aku. Bener ieu eta satpam eta satpam 5 eta pisan. Ku Abah. Aslina Oke di cingarepan. Mata ulah geruh. jam kodi itu teu meunang di dieu. Ngamen teh ulah geruh. Padahal anak lirik. Iya bener. Tapi asalna teh apa ini cekalnya? Aya harta karun. Ngan ieu apa ka jelema ieu na mas ieu. Anu kungsi ka abdi baheula nyawa nyarek teu meunang ngamen di dieu. Ieu teh posina teh di bojongkeun umun teh salah mah. Awas. Nah, halangan budak urang. Bejeun nyarek-nyarek nyanyi. Tah lo pang ieukeun bener di dinya teu ieu bisi bobohongan manehna nya. Tong disebut Bah TB urang Cikole Street. Cicing urang teh. Kumaha batin Abah? Sok percaya lu ka bacing. Sakitu warta berita ayeuna. Harga mahun. Tong ganeng atuh.
Aslina cikang ulah terpercaya aslina ulah tersatuju Kumaha eta? mau bakal dibidakeun ayeuna. Wow. Tapi geus kapayang tina implengan jeung tina pikiran Abah. Eta harta karun aya di mana di titik mana di pipit imah saha jika kumaha bentukna geus kapayang. Tah urang rerencepan ulah geru Ajak atuh biar ngajak mah. atuh diajakan itu info teh ti sorangan meureunnan. Lu ya. Urang ulin ke eta nomorna teh teh Bojong kenyot. Eta teh bojong. bojong kenyot Heeh. sareng nyotanna. Kalau agak ieu balen Iya. aing dibusukkeun teh. Tak ka bojong kenyot eta tak urang pasona bisa nyanyi. Heeh. Yeay. Tenang, ngan sini cari deui kulit Mas eta kadinya mah. Apaan urang mah nyanyi ngajual seorang ngajual lagu api anu teh api ngamin. Teu ngan si Mas eta nah pas bisa ka bandaran ieu. Pan aya bah gebe. Oh, tenang aja gitu mah. Benernya jeung pokoknya. Teu percaya ka Abah? Siap percaya. Percaya? Nah, ya Abah nanti percayanya tenang. Aslina. Mau di. Pokoknya mah isu pageto entong diengkekeun deui, entong dililakeun deui. Ieu isi kaburu kapanggih ku batur. Itu dengan itu pasar ya, itu dengan itu. Mantap beca mah. Yang pasar. Da eta tah gara-gara si Neng eta tah nulis eta tah. Beja-beja comel, calemeng, abang awewe. Ye. Merasa teu kudu. Beja-beja kitu nya. Padahal mah kumanehna mah cokotnya. Nyaho mah. Iye. Atuh di dalam gawe kudu ngumplang, kudu ngimplung, kudu ngimplung. Orang kali itu irama. Rancangan. Isuk atau ke sore. Ayeuna wae sore pengrang. Ye. Bisa kabur ka pangi. Mau ada ieu mah kareke warta, kareke beja. Batuna teh apa-apa kok abah diimplung tadi. Mending ayeuna. Isuk apa teh? Kaburu ka pangi mah bener. Isuk. Nges isuk. Coba mah isukan kudu ngagugu ka kolot, ulah teu percaya ka kolot. Aslina ulah teu satuju lah ora bede wong ka kolot juga kumaha. Bibit kalau ieu mah teu bener. Eh, Ke wae sore ngelabeunang buru ka pangi urang nah isukan. Engke marek ninyuh mie. Engke mah. Ieu. Ulah teu percaya ka kolot. Jangan rada berita. Yo. Enggak radio. Salah gitar tiba hari. Kali ieu. Eta, naon deui? Gitar salah. Nu ieu dasar beda bibit. Ya, benernya banyak. Masih jauh. Ini kamu suara. Isuk-isuk. Siap. Telepon. Salam.